Ibu hoyong kamu kahoyong tos daftar teu acan gaduh artosna henteu tek saha nu mawa ecekeun bae can daftar ka KBIH mah daftar heula ka Allah da Allah nu ngagaduhan Mekah Madinah leres henteu ceuk pamajikan saha teh ya teh Kang Bapak kudu akur Pak jeung pamajikan teh. Paingan teu akur sigana mah di imah burger wae. Bantuan Ibu mubalighah teh jawab syalalalala. Bisa? Siap. Kudu dipaksa wae. Kok ajib? Sekali deh. Kurang kompak. Semat duka duku ngalana diparetikan. Duka lalapar, duka tarunduh ngajawab salamna eueuhan. Aya keneh teh pas taruang teu acan. Paingan leuleus. Sarua abdi ge can ditawaran. Deui Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya ngajawab salamna ikhlas. Ridho teka paksa henteu. Urang doakeun nu ngajawab salam ikhlas ridho tur teka paksa mudah-mudahan cing dipanjangkeun yuswana. Masing dijembarkeun milik rizkina. Masing dibabarikeun maotna. Amin heula we atuh ceuk teuing maotna mah teh iraha. Teuing ece ti heula abdi pandeuri atawa abdi pandeuri ece ti heula. Nu gaduh hutang mudah-mudahan cing enggal kabayar hutangna. Sakali deui assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu pangtarikna ngajawab salam berarti eta gede tanaga. Baca nya tariknya salah. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi maliki haqqil mubin. Alladzi habana bil imani wal yaqin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja
Al-ayah. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Al-hadis. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Lain Allah aja. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sing akur. Kira-kira upami abdi ngajak sholawatan heula siap? Siap. Sok sanajan nu ngajakna laleuleus wios. Wios eungap. Serak wios. Lapar wios. Maot wios. Ibu atuh ecek maot di dieu mah. Siap sholawatan siap. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin sadayana. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Barik aja diaminan tapi diaminan tak ibu hoyong kamu kah hoyong tos daftar teu acan gaduh artosna henteu tek saha nu mawa ecekeun bae can daftar ka KBIH mah daftar heula ka Allah da Allah nu ngagaduhan Mekah Madinah laras henteu cek. Ari urang ku kayang mah da insyaallah tiasa angkat. Seueur ayeuna jalmi anu tos dipaparinan nisab hartana aya duitna loba tapi ku Allah teu dipaparinan nasib tiasa angkat ka Mekah laras henteu. Di abdi aya di lembur di Cipongkor nini jeung aki-aki teu gaduhan harta teu gaduhan banda tapi bisa angkat ka Mekah. Kumaha carana duitna dibere ti budakna sabab budakna nu bungsu kawin ka aki-aki. Aki-akina teh beunghar teh. Beres nikah langsung didaftarkeun haji jeung umroh. Hoyong ka Mekah alim. Hoyong hajian alim. Hoyong umrohan alim. Kawinkeun budak ka aki-aki. Kade ulah ka aki-aki ieu teh.
Aduh bapak geus ompong Pak. Amun budak bocah dikawinkeun ka aki ieu, kamu budak ruksak ku aki. Kang doakeun si aki ting panjang umur. Ya Robbal. Hadratin kiram wal muhtaram, para alimil ulama, para ajengan, para ustad ustadzah, khususna kersana guru urang sadayana Aa Kiai Haji Ridwan atanapi Aa Wawa kuasilah mantena. Alhamdulillah abdi tiasa sumping dina ieu tempat waktos dina kaping sabaraha ieu 30 Mei. Urang doakeun mudah-mudahan mantena masing dipaparinan kasehatan, amin. Masing dipanjangkeun yuswana, dibarokahkeun ilmuna, ditambih-tambih milik rizkina, oke masing ditambih-tambih istiqomahna akang. Si akang istri dukung Aa poligami ya. Ibu cing jujur jawab osok ngadoakeun Aa tara. Duaan ngajawab. Ibu osok ngadoakeun ajengan tara. Osok ngadoakeun kiai tara. Nu bener eta. Kade ajengan kiai guru eta kudu pangheulana didoakeun. Sabab urang sagala kahirupan butuh di alam dunia teh ka ajengan. Leres eta. Tadi saur kersana pun guru urang sadayana Aa anu nampi di dia saha cenah tadi. Ayeuna anu ceramah tadi mimiti saha? Sagala butuh teh ka kiai leres. Tahlilan ka kiai nujuh bulan. Sok atuh aja nyorak bantuan. Belah itu si bapak cari cing wae ieu. Batur nyorak ieu culak cenah. Mundek maot Pak. Uli eueuh pisan kahayang ditingali teh. Di dieu meni rosok ngaji teh teu rame jamaahna rempeg alhamdulillah. Bahkan ieu nu hadir lain jelema hungkul. Jurig oge ngali nu hadir. Kan bedana jurig jeung jelema mah ari jelema resep cicingna di nu caang, ari jurig mah di nu poek. Itu lo baca riting di nu poek berarti eta teh nyumput ecik. Maknya jurig di karopea. Baca jawab singkom Pak. Tahlilan ka kiai nujuh bulan kasurupan. Bener ecek. Sok diurang dengan geletek teh aya nu kasurupan pasti neangna ka imah saha? Kiai eueuh nu neang preman. Aya teh di dieu. Pasti neangna ka saha? Sakali deui tahlilan ka kiai nujuh bulan kasurupan kamautan nyolatkeun mayit ngadoakeun mayit ngagotong mayit. Akang di dia kiai sok ngagotong mayit. Baca di dia kiai sok ngagotong mayit. Allah ya Karim sameme urang digubrakeun ka alam dunia nepi ka ninggalkeun alam dunia urusan lain jeung RT, urusan lain jeung RW, urusan lain jeung kepala desa tapi jeung kiai. Rasakan. Katakan urang doakan para ajengan, para kiai, guru-guru urang mudah-mudahan masih sarehat. Amin ya Allah ya Robbal. Mukasim abdi dipika hormat aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer tikawit Bapak RT, Pak RW, Pak Kades, Sinerang Kadusna hadir teu Pak RT na. Nu belah mana Pak RT cicingna? Oh iya Bu RT, Pak RT na mana Bu? Oh nyumput.
Ibu jawab cing jujur, mumpung aya Pak RT jeung Bu RT jawab cing jujur, osok ngaduakeun Pak RT tara. Apa nih ya aja Pak RT. Jawab deui osok ngaduakeun Pak RW tara. Bagus. Bagus jujur. Ngan kade Bu Pak nu namina pemimpin ku urang oge sami kudu didoa. Satu jengka. Nah cenah Neng Nais pemimpin make kudu didoakeun sabab abdi mah karunya ka pemimpin teh komo ka Pak RT jeung Pak RW mah. Leuweung ari jadi presiden mah nalika diomongkeun ku urang dieu teh moal nepi moal. Ngaraseukeun. Tapi di mana-mana jadi RT jeung RW di dieu nalika aya nu ngomongkeun teh bakal nepi. Komo ayeuna Bu RT keur usum bansos. Ngaraseukeun. Dan nu teu kabagian pasti nyalahkeun ka Pak RT. Ngaras Bu. Aya di dia sok nyalahkeun Pak RT aya. Nu make kerudung kumaha. Gara-gara corona nepi ka ribut jeung Pak RT. Kunaon nepi ka ayeuna masih keneh aya corona sabab Pak RT salah mikeun bantuan. Pak RT mikeun bantuanna ka nini-nini. Atuh ku nini-nini didoakeun corona cing panjang umur. Urang doakeun Pak RT, Pak RW mudah-mudahan masih sarehat. Masih dipanjangkan yuswana. Oke, masih tiasa mencontoh kepemimpinan baginda Rasulullah. Sapusim abdi dipika hormat sahibul hajat sakula wargi kersana Bapak Asep sinareng mempelai pengantin. Abdi mah asa rada kumaha kitu teh di dieu teh. Asa jadi orang ketiga. Reungit apa reungit? Gitu. Ari tadi mah kersana AA gaduh umi tersayang, ari abdi gaduh saha. Di dieu sugan we dek neangan nu halerang eueuh rarumek. Tadi kersana teh Yeni teh ngaharewos ka abdi saurna Neng Nais ceramahna tong lami teh. Sabab sabadana pangaosan aya hal nu leuwih dilakukeun pentingna ku kersana teh Yeni sinareng naon Irfan. Teu aya nu apal ece. Heeh eta we duaan bukan. Urang doakeun mudah-mudahan ieu panganten baru masing dijantankeun panganten anu sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah ya Rabbal. Nu kusi abdi dipika hormat bapak-bapak anu garaya karasep mirip artis aja bapak-bapak urang dieu mah mirip si Tukul. Ibu-ibuna anu cantik jelita mirip si Andin dina Ikatan Cinta. Pangrok naronton Andin osok kaciri da aja. Oh naronton heula paingan parolat. Heulaan keneh abdi datangna sigana teh ka dieu teh. Terus henteu. Abdi tadi dongkap tos ditabuh 8 kirang langkung. Ayeuna jam sabaraha ce? Jam 10 langkung 17. Jadi moal lami ngaosna cekap 10 menit we. Cekap teh 10 menit. Tong nyalahkeun abdi aja da abdi mah teu salah dongkap tadi nu salah mah Bapak MC. Diselangku sholawat nya sambutan. Ari nu balik disebutna acara pokok tapi disimpen pangpaneurina. Nu pangpaneurina mah biasana cai kokocok cek. Ada seunter. Anu kade Pak Asep tong ngirangan kontrak. Lain salah
abdi ieu mah. Beli pada istirahat ya, karunya. Teraskeun masih kiat setengah jam, sajam kiat 2 jam, 3 jam, 4 jam, tapi ka subuh rek ngeuleuh nyiksa. Alhamdulillah abdi bunga kacida luar biasa tiasa silaturahmi ka urang dieu. Ibu-ibu sarumping ka dieu niat tholabul ilmi. Mudah-mudahan riungan ieu masing janten wasilah, masing janten kifarat kana dosa perdosaan urang sadayana. Kunaon tadi aminan aja. Pelat. Kudu sarua jeung mau balik ieu aminan. Amin. Ya, sekali deh. Mudah-mudahan riungan ieu masing janten kifarat kana dosa perdosaan urang sadayana. Jadi temang rupa si Aca. Panjang teh ribu aja ribu hampura dihajak. Dia ngomong-ngomong tos karenal ka abdi embe ninggal ayeuna kacida urang dieu tara maruka YouTube. Kadu hapena aja. Kuota ayaan kuotana. Percuma aya HP eueuh kuotaan percuma. Tah, terus kan tinggal di YouTube lah tina naon neng, tina langsung. Kali-kali buka aja dina YouTube cari Nais Nurjanah Official, insya Allah bakal keluar video. Nak jangan lupa like and subscribe. Tios abdi kenalan heula. Mau nyarekan ke abdi moal. Perkenalkan nami abdi Nais Nurjanah, abdi geulis turunan ti mamah. Atuh eumah nyarek ti tatangga. Abdi kelahiran Bandung asli namun danget kiwari sim abdi linggih di hiji negeri nu kasohor desa Santri Cijambu Jalan Babakan Dugi Cipari Cipongkor. Telang Cipongkor kita. Cipongkor lain Cipengkor kan. Cipengkor makieu atuh. Abdi alhamdulillah masih ngagaduhan sepuh kantun hiji abdi mah ibu pun Rama namina Kiai Haji Abdul Rosad pun biang almarhumah Ustazah Hajah Dede Hodijah. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Abdi teh mangrupikeun putri katilu tina 4 bersaudara. Nu kahiji Ustaz Haji Yusuf Johar, nu kadua Ustazah Ayanti, katiluna abdi, kaopatna Taufik Rahman. Tah pilih urang ieu aya nu hoyong gaduh minantu santri. Tangga kasiri aceh cung beres. Pilih aya nu hoyong gaduh minantu nu masantren, mangga tiasa daftar kasim abdi ayeuna. Nanging punten Pak sareku kali punten sim abdi moal narima aki-aki. Baik ka incu nama. Pun Rama di Cipongkor ngagaduhan pesantren namina pesantren Al Istiqomah. Pilih orang dia ibu ngagaduhan murang kali hoyong di pesantrenkeun sinarang sakola mangga di ditu dibuka ti mimiti PAUD dugi ka SMP insyaallah bade lajeng SMA pidoana mudah-mudahan masing tambih-tambih kamajenganana. Amin. Abdi kieu-kieu alhamdulillah parantos lulus S2. Terang S2 henteu. S2 teh karek lulus SMP. Ganti sarjana insyaallah oke lah sarjana neng.
Ayeuna nuju lajeng S3 na SMA nembe kelas 2 naik kelas 3 di mana di UGM. Apa UGM? UGM teh singkatan Universitas Gigireun Masjid. Terus karena lainnya mah tos kenal saha cenah di mana mau hilap deui moal. Da biasana zaman ayeuna mah jamaah teh osok barho begitu bubar di ditu mah ari di dieu. Sameme di ditu ge di dieu heula. Alhamdulillah abdi bunga kacida luar biasa tiasa silaturahmi ka urang dieu melari kekompakan para jamaah anu sakieu seueurna. Makanin ibu tetiasa dipungkiri nu namina pangajian nu namina ibadah mah di mana-mana akur berat leres henteu. Leres henteu. Komo ayeuna wengi-wengi cocokna oge diuk di tengah imah hareupeun TV nyetrekeun channel naon? Nonton film naon? Da karesepna si Ece mah Mas Al. Leres Bu.